Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Tepang deui kanca sareng Abah Awi. Rauh Kang Kepin. Mangga urang keureuy, urang padar, urang lajengkeun deui. Muga wae ieu carita janten bahan kanggo urang nggoni ngeusian kahirupan dunya anu saena atuh urang anggo ku urang anu awona urang tebihan. Sok kanca madep kum ka kanca Abah wargi-wargi Abah sakuliah dunya. Nyanggakeun Gumilar yasana Bapak S. Sukandar. Kamari teh kanca parantos dugi ka munnya teh caritana Gumilar heg kasaluyuan ku Arman. Moal teu rame di Cipacing teh. Ulah-ulah matak nimbulkeun banjir getih. Tapi sangkaan anak itu teh ngan dikemu we di jero hatena. Dugi kadinya nya kanca. Mangga. Urang lajengkeun. Kanca dangu sadayana. Peutingna Gumilar jeung Arman darangdan. Hok bebeja ka bangsal hapi yen rek nganjang ka imahna Pak Adi. Wakina diidinan bari sakalian supaya nanyakeun aya naon, pangna natanyakeun teh. Aki mah teu bisa ka dieu. Bejakeun we capek keneh kitu nya. Ceuk akina. Geus kitu mah leos we Gumilar jeung Arman duaan ari mapai-mapai jalan satapak sisi kebon. Dipaler-paler oge keukeuh we. Gumilar teu daek poho. Hatena kasuat-suat inget ka waktu nu ka tukang-tukang. Nimbulkeun kakelar jeung kawaas. Kagagas waktu peuting-peuting nganjang ka imahna Pak Adi teh. Apan harita teh dituturkeun ku si Pastor anjing kukutna nu satia. Ngan untungna teu katutuluyan. Lantaran Arman sajajalan teh ngecawis we, natanyakeun kumaha pandena rupa nyiningsih. Mun geulis siga saha cenah geulisna. Pek we dibandingkeun jeung Nyi Arum jeung Nyi Enting anakna Pagobang. Terang. Nyi Enting mah eleh man. Apan lamun ngabandingkeun jeung Yuyum najan rupa jeung wandana teu sarua ge. Tapi ari tegepna mah silih banting. Yuyu mah rada dangah, gerah, sonagar. Ari Ening mah lungguh, semu-semu, rada dusun. Maklum da parawan kampung tarasa bakota. Gumilar ngajelaskeun bari seuri ari ras ku kalakuan sobatna ngabanding-banding awewe mani kawas kana barang we. Nyari jeung tacan aya janji naon-naon. Arman nanya deui meakeun kapanasaran ti ditu nama. Janji naon-naon man iwal ti sosobatan duduluran leuwih surup nama lantaran kuring geus dianggap adi. Ya tapi duka teuing ai rasa manehna mah. Ngan ieu mah bisi bengke Arman manggih kajadian nu rada-rada janghal lah ulah kaget. Maklum we kan hate jelema da sanunya atuh. Geus dibere jawaban kitu mah Arman teu nanyakeun deui.
bari panon majongjon we neuteup ka hareup nitenan tincakeun anu remeng-remeng kacaangan bulan sapasi. Hatena ngarasa bunga oge can puguh-puguh geus asa meunang lotre anu kacida gedena. Di kajauhan geus katempo runggunukna tangkal muncang. Mengkol saeutik malibir sisi kebon terus we nyorang deui jalan satapak anu ngembat kaburuan imah. Jog we ka hareupeun imahna Pak Adi. Punten. Gumilar pupuntenan. Saha? Di jero imah aya nu nemalan sora Pak Adi. Abdi Uum. Uum saha? Nu di jero imah nanya deui, panto mah tacan dibuka. Jana, wijana abah. Gumilar malikan deui ngaran baheula. Wijana, jangjana. Kadenge nu di jero imah sorana kawas nu kaget. Brai, panto dibuka ti jero. Tembong Pak Adi nempok keluar. Kalacat we gumilar unggah dituturkeun ku Arman. Ari gok, ari gero we. Da puguh sidik. Ieu teh wijana incuna mangsal hapi. Aduh. Ujang. Nah, mana ngamplang-ngamplang teuing jalu. Hiap. Ka dieu ka jero, ka dieu. Pak Adi hari weus. Dah mang abah. Gumilar nyolongkrong sasalaman. Cager Ujang. Jeung saha? Pak Adi nanya deui bari nyidik-nyidik ka Arman. Ieu sareng rencangan. Maiti jeung nyening sih nu tita tadi ngaharep-hepe di enggon. Agentak hudang ting gurubug. Teu sirikna notog-notogkeun maneh nguru ka tengah imah. Jana anak king, bagea teuing ya. Maiti ngarontok deudeuh. Kang Jana, nyening sih ngagero. Kandeg nyeureudegna teu kebat, kapegat ku teuteupan jajaka anu anyar pinanggih, anu nangtung gigireun gumilar. Mak, nih, darama. Gumilar ngareret kaduanana. Waktu netep banget nining sih tembong cipanona ngagarendang kasorot ku cahaya cempor. Kakarage aregek dari ukuna gorowok teh di luar aya sora ngajelebet beda we ti sora gelap ereng-erengan. Sia cenah teh si Jana? Rek naon sia teh setan? Rek sosorok jor ka dieu. Gorowokna Bahdira nu kabeneran datang kadinya jeung si Oni. Patutur-tutur heula paneure we jeung Gumilar. Gumilar apal kana sora musuh gerotna. Bari noel ka Arman rikat we manehna ngagajleung kaluar. Bener we. Bahdira jeung saurang baturna ajarga diburuan. Ngomong naon sia teh setan? Gagabah sia nya capek teh. Gumilar geus teu kaampeuh nahan amarahna. Datang jos sasoak we kaos nuweur ku cubung. Sia teh eling teu. Si Oni neuleuh guruna dicacampah teh. Teu bae makrama deui seak we narajang ka Gumilar. Hayang kapake meureun atawa hayang disebut wanian bebela kanu jadi guru. Kalawan teu ngarobah kuda-kudana, Gumilar ngagunakeun tenggeulan potong kedet. Tonjokan si Oni lain ditakis tapi dipeupeuh pigeulangna. Kalawan sakaligus leungeun Gumilar anu tos meupeuh teh dipeureupkeun dipake ngadagor irungna. Atuh si Oni ngoleab ngarasa nyeri asa didagor ku beusi we. Sabot kitu disusul ku peureub kencana niban careham. Oh, si Oni ngalengak sarta saterusna sukuna disabet teu munggah peta blak golodog we huluna ningang golodog. Neuleuh si Oni ngan sakeak. Bahdira nu tadi narek narajang ka Arman ngagilir ka Gumilar. Nafsuna beuki ngagugudug, tapi hatena rada murungkut oge. Si Oni nu pangartina geus ningkat. Anu digemleng sirikna saban poe, tapi ngan sageprakan teu bisa hojah. Tapi da geus kagok asong sabrut we.
Bahdira ngirimkeun peureup haneutna. Gumilar teu ngarobah kuda-kuda, sakilat tonjokan leungeun katu Bahdira teh dipeupeuh ku leungeun kenca Gumilar. Nu nyangigir dampalna ku gerakan potong kedet. Bari cerot we peureupeuna ngajojo irung. Bahdira ngajaul, irungna asa remuk. Sedengkeun leungeunna nu dipake nonjok asa komper. Sakilat Bahdira najong, rek najong ke kemplong. Kalawan ngeser satu nyang beas, jetrak we bincurang Bahdira teh diteke. Atuh Bahdira mundur, bari nyampoyong. Ras manehna kana bedogna, seret we mesat bedog. Teu sanggup ngalawan, ari kudu lemor mah. Nyambut siih Dira. Gumilar nyagakak. Bahdira teu nembalan. Nu keur ngagak-gak teh hiuk we disabet ku bedogna. Gumilar ngalelep dinegerakan monyet ngemil, bari meupeuh pigeulang. Tapi Bahdira rikat ngejat satekah polah rek nyabet ceuli musuhna ku tungtung bedog. Gumilar ngagilak kagigir, bari meupeuh pigeulang Bahdira anu keur nyekel bedog. Ngan Bahdira ge awas. Sakilat narik bedogna, bari dibalikeun seseukeutna. Maksudna mah naheunan leungeun musuh. Gumilar surti kana siasat lawan. Rikat ngejat. Tapi cilaka. Tungtung bedog Bahdira geus nyuruntul rek nobros dada. Gumilar teu gugup. Bari musat tanagana dina tungtung suku duanana. Maena ngajaul ka tukang, bari satekah polah najong bedogna Bahdira. Ngan Bahdira oge teu cileureun. Sakisep nyaliwangkeun bedogna anu saterusna nyebuk di kahareup. Tungtung bedog nu sakitu seukeutna teh ngolebat ngajojo badan Gumilar anu masih keneh ngalayang. Tacan nincak taneuh. Kanca dangu sadayana. Bahdira nu keur nyewuk. Ngejoskeun bedogna rek dipake niir badan Gumilar nu keur ngalayang keneh. Atena geus ujub we yen sakali ieu mah lawanna teh moal bisa menyak deui. Sanajan teu ngusek sekali hos. Oge ngajobrak mah kudu lantaran geus taya didangka pikeun nyalametkeun dirina. Atuh Arman kitu keneh teu kira-kira manehna ngaranjugna barang mireungeuh posisi sobatna pika salempangeun. Sakilat Arman luncat satekah polah rek meupeuh pigeulang Bahdira anu keur nyekel bedog. Tapi si Ondi nu harita geus uniang hudang deui. Rikat ngabarengan ngagajleng. Leungeunna ngaheat rek ninggang tak-tak Arman ti gigir. Arman rikat malik nyerong ngagiwarkeun paninggang. Bari ngasupkeun jurusna rek notog hulu angen. Bareng jeung ngejatna si Ondi nyingkahan peureup Arman. Bahdira teu kira-kira ngaranjugna lantaran badan Gumilar ngadadak leungit tina sasaranana. Memang dina kaayaan Gumilar nu kacida kritisna, sakilat manehna ngawangun kalakai murag katebak angin anu hese pisan ditewakna. Lantaran saban ngahiukna sambaran angin anu nebak kana badana nu dilantarankeun ku nyampeukna panarajang. Otomatis badan Gumilar ngoleab kana lolongkrang kosong. Beki gancang suat siat bedogna. Oge Gumilar beki gancang kokoleabanana nyingkahan panarajang. Kolebat bedog Bahdira nyempong ti gigir rek mapas beheung. Gumilar ngoleab ka handap ngalegot cerok gigireunana. Heat cedak. Pepeuteyan Bahdira diketik. Kibeg. Awakna rek ragrag. Tapi manehna rikat ngarobah kuda-kuda bari malik ngahembatkeun bedogna rek meulah sirah. Sakilat Gumilar ngalepkeun sirahna dina gerakan monyet ngemil bari meupeuh pigeulang. Sedeng leungeun kencana ngarojok iga burungna. Bahdira ngabangkieung, leungeunna ngerepeng, bedogna mecleng. Sarta bari ngagilkeun badana satekah polah rek nyalametkeun dadana. Tapi leungeun Gumilar nu ti tadi dipake meupeuh pigeulang teu kapalire ninggang careham. Bahdira ngan saukur bisa neuleuh kolebatna nyaho-nyaho aya nu cedak we kana careham.
bari ngagerok bah dira ngajengkang teu bisa nahan kuda-kudana. Galeong gebru ragragna riuk korejat hudang bari dadalik degan gumilar ukur nyerangkeun saeutik oge manehna teu boga maksud narajang cacakan lamun niat mah ieu teh hiji kasempetan nu kacidahadena narajang lawan dina mangsa keur cacan sayaga. Di sajen pihak si Ondi geus narajang deui ka Arman kalawan ngagunakeun bedogna. Tapi Arman nu memang pangartina dina urusan main po teu bisa dianggap enteng. Geus cukup narima gemlengan tinu jadi uwana nyaeta Kiraksa. Sanajan bari lemor, sakilat manehna geus bisa micen pangadek si Ondi. Hiup deui. Bedog si Ondi nyerepet. Deuk nyabat iga. Arman rikat luncat kagigireun lawana, bari neungeul pigelang. Tapi si Ondi oge pangartina lain bantrak-bantrakeun. Najan leungeun nu nyekel bedogna ngoleweng nu meh diketing. Tapi manehna masih keneh bisa ngawangun panarajang. Bari dongko manehna terus nyabetkeun bedogna maksudna rek ngababad suku. Arman ngarti kana pibahayaeun. Cireng. Manehna luncat. Sukuna nu sabelah ngecetruk najong gado. Tapi si Ondi bisa keneh meta. Bedogna dihembatkeun ngan Arman rikat jingkrak bari hiuk we najong pigeulangna. Hasil oge ari cetruk ari cerang we bedog si Ondi mecreng jauh naker. Aduh sia setan. Si Ondi bari kekerepengan panonna muncereng nandakeun ka cidamakna. Pungguh manusa oge ih. Cek Arman kawas nu ngahareuyan. Atuh lain deui si Ondi ngarasa panasna, boga rasa dicogado ku budak satepak. Memang dina umur mah Arman teh jauh tinggaleunaana. Atuh dina tangtungan nya kitu keneh karungkup eleh jangkung eleh dedeg. Kalawan teu ngomong deui. Sakilat si Ondi ngirimkeun jurusna nu kaitung matak bahaya oge. Kurang-kurang rancingas mah nu jadi lawana matak kalingitan panona. Dicolok ku ramo-ramona si Ondi anu nyolocos. Arman ngaranjug. Manehna apal yen ieu teh jurus nu kacida jahatna. Jurus colok mata. Salah sahiji jurus nu diajarkeun ku Kiraksa ka manehanana. Ngan teu meunang gana-gana digunakeun. Lantaran nyaeta kacida jahatna. Tapi ayeuna manehna kacida ngarasa herana. Nah ieu jurus teh bet bisa dipiboga ku si Ondi. Tapi sanajan kitu Arman teu gugup. Sakilat manehna ngarobah kuda-kudana narik sukatuhuna ka tukang muihkeun awakna ka gigir nyerong bari ngababuk si ku musuh. Tapi gerakan si Ondi lebih kesit. Sakilat leungeunna ngadadak leungit tembong deui geus robah tujuanana ngarames beuheung. Arman rikat nakis ku leungeun katuhuna. Tapi si Ondi sakilat narik leungeunna sedang leungeun kancana ngapelesat rek notok beuteung. Waktu Arman nakis deui leungeun katuh si Ondi ngahiuk rek ngetig hulu. Ngan Arman oge teu cileureun rikat ngejat pikeun nyalametkeun dirina. Ngarasa panarajangna ngan gagal jeung gagal bae. Si Ondi napsuna beuki ngagedur. Manehna terus ngadesek musuhna ngahujanan ku teunggeulan-teunggeulan nu mateni. Memang dina tanaga mah manehna teh leuwih unggul. Tapi Arman teu gugup. Sanajan bari luncatan, manehna kalawan tapis nakisan panarajangna nu jadi lawan. Sarta tempo-tempo manehna oge ngayakeun panarajang. Anu memang teu bisa dianggap enteng-enteng. Anu akhirna hebat oge. Itu ieu pada hayang ngaragrageun nu jadi musuhna. Untungna sanajan Arman loba kadesehna, tapi manehna geus ngapimilik gerak-gerak tipu nu diajarkeun ku Gumilar. Sanajan bener eleh tanaga, tapi teu burung manehna bisa ngalayanan nu jadi musuhna kalawan sampurna. Waktu si Ondi ngahiukeun leungeunna rek meupeuh hulu. Arman ngalolopkeun sirahna dina gerakan monyet ngemil. Tapi sakali ieu mah si Ondi geus bisa neguh ka mana gerakan Arman satuluyna. Waktu Arman rek ngalakukeun gerakan hap-hap pindah,
Si Oni geus miheulaan manten luncat kana lolongkrang nu bakal ditincak ku musuhna. Bari peureupna ngahiuk ngasupkeun jurusna. Anu teu minge deui, ari jeung Arman luncat ari jedak we. Dadana kabentur peureub. Koleang, blak we manehna nangkarak. Si Oni rikat ngarontok, tapi Arman ngarasa dirina bakal diasah ku musuhna. Sakicep manehna ngawangun gerakan mau nangkarak. Bareng jeung datangna badan si Oni, Arman rikat nunjalkeun dua sukuna. Anu saterusna dipake ngayun awak si Oni, dibantingkeun ka tukang ngaliwatan sirahna. Anu antukna teu bisa ditarekahan deui. Awak si Oni ngalayang kawas lang-layangan pegatalina. Ngagedebut kana taneuh, datangna nangkuban. Bangetna nyunghid, teu usik malik deui kapaehan. Ari Bahdira kanca nu harita keur sengar-sengir keneh ngararasakeun carehamna nu mentas dibabuk ku Gumilar. Ngagentak mur si Ondi bari panon buburi lengan ngareretan kaduanana nandakeun ngandung amarah anu pohara. Tapi ari hate mah kacida murungkutna taya untupan pikeun ngalawan deui. Salah Andika nu ngajalanan ti heula Bahdira. Gawe tengan musik-musik ulah mandi ngobah-ngobah macan turu we ngaganggu anu keur jongjon. Ngalajur nafsu goreng teh pisan euih-euihna. Naon perluna Andika datang ngajak ribut. Panu enggeus-enggeus mah teu perlu diulang deui. Teh paedahna Bahdira. Ngungkit-ngungkit nu bihari ngungkap-ngungkap. Lacak baheula anu ngan sakadar nungtun Raja Wisuna ngaliarkeun talus ateul. Ceuk Gumilar satengah mapatahan nu jadi lawana. Wah, tapi naon perluna ha? Andika pangna datang ka dieu. Bahdira ngasongkeun pananya. Panonna teu leupas merong ka musuhna. Har. Nah salah kitu kaula ngadatangan lembur sorangan. Gumilar malik nanya bari neuteup. Datang ka dieu ka Imah Pandi, naon perluna? Nya wajar we atuh Bahdira ngadatangan ka tatangga. Oge, Padi teh ku kaula geus dianggap kolot kaula pribadi. Walon Gumilar tandes. Lain nganyang kanyiningsih mah. Bahdira pinuh ku sinir. Ai. Naon hubunganana jeung Andika make mamawa nyiningsih sagala. Gumilar malik nanya, tarangna tembong meuni kerung, tanda teu ngarti. Ulah api-api teu ngarti. Bijana, heh. Atawa memangna Andika teu ngahaja, hah? Notorekeun maneh. Ngabagong torek? Coba tanyakeun ka Pak Adi. Kaula teh pimpinan tuanana atawa lain. Bahdira ngagak-gak. Ngawantar-wantar maneh. Dari hate mah memang geus miit. Malah suku geus ngajak lumpat. Bohong, tong digugung Kang. Puguh ge tah mah tutulangan. Gampang we nyarita teh, janji engab. Nyiningsih nu harita nempokeun bareng jeung inung bapana. Namalang bari ngadilak ka Bahdira, dilak geuleuh. Nah, kumaha? Hehe, kumaha Bahdira? Gumilar ngalengkah nyampeurkeun. Teu mirosea kana caritaanana nyiningsih. Ceuk kaula oge, tanyakeun ka Pak Adi. Bahdira nyaritana bari unur-unuran. Noel si Ondi anu harita geus eling tina kapaehanana. Ngajak indi ti dinya. Geus asabek we carehamna ditimpah deui ku Gumilar. Ulah waka init Bahdira. Cek Gumilar bari terus nyampeurkeun lawana. Ngarasa panasaran oge ngadenge ucap-ucapanana nu teu disangka-sangka. Tapi Bahdira nu hatena geus ditapu ku kasieun, geus teu mikirkeun di kaera. Mirengeh Gumilar terus nyampeurkeun teh, manehna teu loba pamola, gancang we balik kanan. Anu satuluyna berebet we lumpat, teu sirikna notog-notogeun maneh. Si Ondi macul we tukangeun. Anu oge manehna teh tuturut muning, ngabrit-brit jicir bari gagaleongan. Geus garuhan musuh-musuhna ting biribit lalumpatan.
Gumilar ngoloyong deui asup ka imah dituturkeun ku Arman. Gek dariuk deui. Sajongjongan ting haruleng kawas eueuh picaritaeun. Pak Adi jeung Maiti nya kitu keneh. Duanana paheneng-heneng. Iwal nyening sih sumegruk ceurik nyuuh kana tonggong indungna. Kang, duh, kumaha atuh nasib ning teh. Mungkin wae taya eueuhna. Nyening sih Jongjon sumegruk masehan tonggong indungna. Nah, kumaha kitu ning? Gumilar api-api nu poekeun ngaret kanu keur nyuuh kana tonggong. Badira, nah sana teh kuteng teu inget. Kaniaya kabina-bina abung kena ka jalmi hina. Nah, geuning cariosanana mah sapertos anu laras nakar. Gumilar ngareret ka Pak Adi. Bohong Kang, bohong. Dasar buaya darat. Paparahna mah rek maksa mirusa. Henteu ning mah teu sudi. Sabios ngajampana bugang we, kejen paeh pada kayangan. Tinimbang keng dipaksa mah. Nyening sih narewelang, beungeut mah masih keneh nyuuh. Eta sok luluasan kitu. Teu sae panu karepan teh, sing sabar we. Gumilar satengah ngupahan. Ada sabar satu dah kedaya jalana. Ari ieu bade minta tulung ka saha? Da puguh teu gaduh penyalindungan. Duh, Gusti, abdi tulungan Gusti. Tah geuning kuning disambat. Dah hakikatna mah mung Gusti Allah nu kedah disuhunkeun pitulung teh. Syariatna mah kumaha sareng saha bae nu mawi ulah pegat pangharepan. Ceuk Gumilar. Dupi salajengna kumaha Bapak perkawis Badira teh. Gumilar malik nanya ka Pak Adi anu harita ramisak teu kaduga ngadenge caritaana nyening sih. Memang leres yang jana caritaana Badira tadi teh. Ngan kakara kahayangna. Nya kahayangna manehna sorangan. Cek Pak Adi. Janten Badira teh mika pala itu kan ning. Gumilar nanya. Nya ujang ngan ku Bapak teh teu acan ditarima. Abohong deui atuh ujang. Najan nya Bapak teh jalmi teh kagaduh, jalmi hina. Tapi da gaduh minantu teh kahayang mah kanu sababa dina umurna jeung si Ening. Walon Pak Adi bangun ngageuri naker nyaritana. Eta ditolak katana henteu ku Bapak teh. Nya henteu di ujang. Risi Bapak teh ku ancamanana. Mung sangem Bapak mah moal rek maksa mirusa kanu jadi anak bilih awon temahna. Gumilar ngahuleng. Red panona ka nyening sih. Nu harita ceurikna geus leler ngan kariing hakna we. Red kasobatna nu keur anteng diuk gigireunana. Sanes antepeun atuh ari kitu mah Pak. Engke mah Pak nya upami manehna ka dieu jelaskeun we ku Bapak. Tolak tong asa-asa. Cenah ngajak ribut. Keun ku abdi tangtos bakal disanghareupan. Cek Gumilar pasti ngagedean hate Pak Adi sakulawarga. Ya ari aya yang jana mah Bapak oge da teu hariwang teuing. Sasat aya batur pakumaha. Atuh da kamari ieu mah taya pisan puntanganeun. Ngadongkapan eyang hideep nuju teu aya saurna. Ki aleh mah nuju ka pameungpeuk neang ujang. Sora Pak Adi ngageuri pinu kasedih.
Sumuhun Pak. Sareng pun Bapak harita teh ngahajan yang abdi itu pun biang di Garut tos sonoeun palayeun tepang. Paingan sahur aki empi tadi. Anjeunna teh talata. Teu acan tiasa nepangan ka dieu cenah bilih laras Bapak aya prayogi mah tiasa dicarioskeun we ka abdi. Ceuk Gumilar daria naker nyaritana. Nyata ujang Bapak ge bade ngumahakeun perkawis ieu pisan ka tuang ayam teh. Bingung kedah kumaha mutuskeunana. Ayeuna teu kedah bingung-bingung Pak. Upami laras Bapak teu satuju sareng Nyi Ningna teu kersaeun jeplakeun we tong asa-asa. Dina ributna mah abdi oge sareng ieu pun dulur da moal cicingeun. Gumilar ngebrehkeun kasanggupanana bari ngareret ka Arman. Apaan panginten ujang mah sareng tuang eyang bade ka Garut. Pak Adi nanyana pinuh ku ka Hariwang. Nya sumuhun tadina mah mung upami ninggal galagat kieu mah nya bade ditangguhkeun we. Gumilar ngahaja mere jawaban pasti. Nah, kinten-kinten tuang eyang baris nyaluyuan gitu jangjana. Pak Adi ngarasa sangsi. Tapi raku deui Bapak. Da sanes bade maksud awon. Atuh cenah teu nyaluyuan nya teu sawios. Nanging da tekad abdi mah parantos pasti moal tiasa dirobih deui. Kasepuh di Garut memang abdi teh parantos teu kinten ngarasa sonona. Nanging upami abdi ayeuna kedah ngantunkeun Bapak sakulawargi dina waktos kaayaan nuju sakieu sulitna. Abdi ge moal tega. Moal Pak. Moal bakal dikantunkeun. Satungtung bahdira sakomplotanana masih keneh mangrupi hiji ancaman anu teu kinten ngabahayakeunana. Gumilar mere kapastian nu matak ngaregregeun hate. Nya ari Bapak mah nuhun we nu aya. Teu Hariwang yang hareupan bahdira teh ari aya nu bakal bebela mah. Dupi ieu si Ujang. Saha gitu asana bae tepang. Ceuk Pak Adi bari ngareret ka Arman. Rencangan ti pameungpeuk Bapak. Nanging da tos jantan dulur. Nu mawi teras ngiring oge. Rencang sakanyeri sakapeurih di pangumbaraan. Kitu tah Bapak. Walon Gumilar. Oge manehna teh ngareret ka Arman. Sakilat panonna ngarejep kawas nu mere isarah. Arman surti balieur red ka Nyi Ningsih nu aya di satukangan maiti. Ukur tembong beungeutna we milu masamoan. Gilar panon Nyi Ningsih nu keur anteng neuteup Gumilar sacara gerakan refleks ngareret ka Arman. Srek sakedapan bentrok ter. Kalius Nyi Ningsih nyumputkeun beungeutna kana tonggong indungna. Sedangkan Arman ngabalieurkeun deui beungeutna anu satuluyna tungkul ngeluk nyokan cing kamejana. Bari hatena teu pupuguh jadi ratug tutunggulan. Kagimreung-gimreung ku reretna Nyi Parawan. Kitu deui Nyi Ningsih teu pupuguh. Panonna jadi ruam kunang-kunang. Hatena ngadadak riweuh. Pak Adi mah teu ieu barang titen. Anggur poke manehna nanyakeun. Kumaha lelakonna Gumilar sajeroning aya di pangumbaraan. Atuh Gumilar dina ngajawabna teh teu satara basna, loba nu dikilungan. Komo tina perkara anu aya patula patalina jeung Nyi Arum. Sama sakali teu disabit-sabit. Ukur nyaritakeun kaayaan di kontrakan we. Sarta di ditu teh aya nu mika nyaah, nyaeta Aki Sidik Sarimbit. Geus bareng ngobrol, ongkoh geus ngarasa tunduh we deui. Ieu dua sobat pamitan rek baralik. Memeh ngaraleos Pak Andi ngawanti-wanti pisan supaya dilongokan
pang nama bisi Bahdira ngabongohan. Memeh ngarareos teh Gumilar jeung Arman ting kulinting terus nguliwed heula kana handapeun tangkal muncang. Curiga bisi Bahdira datang deui. Tapi sanggeus didago-dago sajongjongan teu muncengis keneh bae. Leos bae ieu dua sobat teh arindit ti dinya. Memeh jung ngaret heula ka imahna Pa Andi anu geus poek. Da ti barang Gumilar jeung Arman tarung oge. Sabada ampih-ampih urut ngaropi pas bae cemporna di pareuman. Masing-masing tinggoloyoh ka tempat sarena. Sanajan ari hate mah rada oge ting sareblak ting sariak. Sok sieun euwah-euwah teh ngurunyung deui datang. Gumilar nu harita keur pairing-iring jeung Arman. Pok manehna nyarita. Tapi awakna mah terus ngungkug terarat-reret. Kumaha man? Panuju oge? Nya leuwih ti panuju man eta wae geuning ngincerna ka wae. Walon Arman bari jongjon we ngicilik nuturkeun. Tacan wawuheun, gerangke oge, ari geus gulet mah, piraku eta meulit. Gumilar nyarengeh. Geraheun. Mamun teu daekeun Arman kawas nu sangsri. Ditanggung man. Kumaha kuring we lah. Gumilar ngagedean hate Arman. Nya lah, mau we, tabungan di dinya anu nawarkeunana. Ngan lamun nyata manehna teu daekeun ka kuring ulah sabat kaniaya. Ceuk Arman bangun dari anaker nyaritana. Nah rek kumaha kitu man, make jeung ngancam sagala. Nah rek diteluh kitu atawa rek dipelet. Gumilar ngagak-gak tapi hatena mah rada kaget oge. Manehna ngalieu ka Arman. Ya si Cece mal tulus dibikin ka itu deh. Arman seuring heuheuh tembong huntuna bodas. Maritaheun teh. Sok luluasanan kitu Arman mah. Berat eta ancaman teh. Ulah sieun man. Nyining sih pasti bakal kapimilik. Asal kudu wani diaduna jeung Bahdira. Dudut betah kumisna cenah coplok. Dong boro ngan ukur hiji Bahdira, 10 Bahdira oge, kurang moal mundur. Asal dibarengan we ku kilanceuk. Arman seuri. Nya jadilah ki adi. Urang ge nyangke kumisna kuduaan. Kawasna mah moal coplok tah, najan digulayunan ku urang oge. Gumilarnya kakak bangun nikmateun aker. Reg eureun heula ngadagoan Arman. Lantaran tincakeun teh ayeuna mah rada lega bisa dipake ngarendeng kuduaan. Arman ukur nyarengeh. Geus nepi ka gigireun Gumilar karawak we tak-takna di kaleng. Nya kitu deui leungeun Arman ngaleng kana cangkeng sobatna. Satuluyna ieu dua sobat teh. Laleumpangna teu pisah deui nepi ka anjogna ka golodog imah mangsal hapi. Aduh kanca cak. Carita urang pungkas heula kanca nya. Insyaallah enjing jaga ninggeto. Ieu hanca urang lajengkeun deui. Muga urang aya dina kasehatan bari aya dina widi Gusti masih kena dipaparinan yuswa. Hatur nuhun kanca. Hatur nuhun. Ieu carita
urang tunda di hanjuang siang tenden di handelem sieum paragi nyokot ninggalkeun mangsa datang samper deui. Hatur nuhun, hapunten. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.